warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi sacantika Umairah. Abdi bade nganadomkeun mapak puasa. Puasa sakedeung deui, bulan Ramadan geus pasti. Eta teh pidau Gusti, wajib ka pameget istri. Nu jadi inti puasa, teu sawateus nunda hanca, dahar nginum sabiasa, ti subuh tepi sareupna. Puasa teh nahan nafsu, ngadalilkeun nu teu perlu, amarah entong digugu, antukna mata kalangsung. Puasa latihan sabar, nu geuning kudu disinglar, amal hade nu dipalar, bari hate kudu janglar. Jalma nu enya puasa, sakumaha ceuk agama, geus jelas ganjaranna, aya hanceungan sawarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.